Abdi dek tumaros ka Teh Piwi. Teh Piwi teh bagian carita babat atau dongeng. Mun abdi mah nyaeta carita babat, Ai teh cinta. cerita dongeng. Abdi dek tumaros ka Teh Piwi. Saha anu jadi tokoh utama di carita Talaga Warna teh? Nyaeta tokoh utama nu di carita Talaga Warna teh nyaeta Prabu Swarnalayan, Nyi Purbamana, sareng Nyi Gilang Rinukmi. Kumaha sifat putri di Talaga Warna teh? Sifat putri teh nyaeta adihuk, pedegong, nya kirang sopan we kakolotna teh gitu. Naon jenis alur anu dipake ku carita Talaga Warna teh? Alur dina carita Talaga Warna teh nyaeta alur maju. Naon pepeling anu bisa dicokot dina carita Talaga Warna teh? Tempeling anu ku Piwi tiasa dicanang teh nyaeta urang ulah bedegong ka kolot kudu narimakeun naon anu dipasihan kolot, ulah bedegong, ulah goreng adas gitu. Atos ayeuna ka Teh Cinta. Saha anu jadi tokoh utama dina carita Kasih Sayang Hawu teh? Tokoh utamana nyaeta Prabu Gesanulun, Abdi Sayang Hayu, Ki Gandang Hapa, Ki Terong Peot, sareng Ki Langganan. Kumaha akhir carita dina Kasih Sayang Hawu? Dina akhir caritana nyaeta Ki Sayang Hawu teh ambah ka Prabu Gesanulun. Naon jenis alur anu dipake dina carita Kasih Sayang Hawu teh? Jenis alurna maju. Naon pepeling anu bisa dicokot dina carita Kasih Sayang Hawu? Hirup kudu tenang, jujur, jeung ade ka sesama. Sakitu nu pihatur ti Andin hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.